Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sabaraha kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang bara Cakra di mana we linggihna. Yuk urang sasarangan di hiburan sareng Dora-Dori ngalangkungan 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Curang 80. Sakedap seja kapihatur pidangan dongeng Sunda Dora-Dori dina judul Sinangling Asih Sumanding. Biasana pun lancekan IAR anu saban wayah ke kapihatur ngalangkungan Cakra FM Bandung di Galura 80,5 FM. Atuh subhanahu nyangkolong ting kana waktos bara Cakra disuklak di siklukna mudah-mudahan cing janten imun itu tanya kalituna cing janten panyu banget atuh utamina deui ku ayana pidangan dongeng Sunda Dora-Dori ieu cing janten panyangreg tali silaturahim ka dituna nyeuran dulur nyeuran baraya. Atuh dina lebeting ieu carita ya buaran ieu carita mudah-mudahan aya manfaat ka urang sadaya kitu ya. Namihan ilmu atuh nu saena saur pedongeng kapungkur mah urang canak kitu oge anu awona urang tebihan minimal janten eunteng kitu bara Cakranya. Saupami urang bilang itu tegeningan teu aya manfaatna tah kitu bara Cakra nyageun Sinangling Asih Sumanding geber braya. Di barung bari jeung hati anu sedih jeung nalangsa malah manggali geus teu bisa nahan bedahna cimata mangsa nyaritakeun ngeunaan kaayaan dirina anu babarengan jeung si keling nepikeun ka ngayakinkeun ilmu ka kisangga langit jeung kirungkuk bumi anu dina akhirna mah tarung ijen jajaten di puncak pasir Palagan jeung Sirawi. Kibuyut ireng jeung cengkai katut ambar kupsi mandah maut berhatikeun kalawan Darya pinuh perhatian kana guaran caritan manggali dina waktu harita. Sanggeusna ngarasa cukup bari katerangan ngeunaan kajadian anu paling akhir di puncak pasir Palagan. Harita manggali mungkas caritanana bari jeung nyusutan Cipanona geus teu bisa nahan rasa kasedihna. Tah jadi kitu pangarsa anu agung. Sedih nalangsa. Ai. Ya papadana keringali mah. Sabab dina akhirna mah bet kieu geuningan lupa pisah pikeun sailana jeung si keling. Saya ieu terus babarengan. Kumaha hati anu susah pikeun dipurna ieu teh pangarsa anu agung. Dah sudah bisa dipastikan si keling itu ajal binasa ngagebrus ka jero curang. Keling. Ieu manggali keling. Kibuyut ireng menang sajongjongan mata cancung arita. Manehna masih kene kebek ku kakaget sabab Sirawing anu cek keterangan ti Sukesih mah geus ajal binasa tetela masih kene aya di kieuna. Balah tahun tandingan di puncak pasir Palagan jeung si keling. Pungkasan tina eta tarung si keling tigebrus kana jero jurang. Anu pamohalan bakal bisa salamet dirina.
sedengkeun ngeunaan Sirawing mah duka teuing kumaha kaayaan anu saterusna sabab kumanggali memang teu dicaritakeun ka Ki Buyut Ireng mah mun mahna kungsi nyarita ka Sirawing ngajelaskeun ngeunaan riwayatna Sikeling katinggali paroman beungeut Ki Buyut Ireng jadi kereng sorot panonna jadi semu anu hurung terus nyarita edan mun kitu mah Sirawing geus modalan Sikeling anak dewek kali ari sugan dewek mah we Sirawing teh geus modal koprok kita sabab ceuk si Kesi pamajikan dewek mah Sirawing teh memang geus modal lantaran beunang ku baruang racun ti dewek mun kitu mah si Sukesi geus kabohong ka dewek ka si Cerah teh kabuktian Sirawing hirup keneh sarta tarung tandingan di puncak pasir Palagan kurang ajar param cadah saila ieu aing geus dibohongan si Kesi moal aya anu mampu modalan si lain Rawing kajawati dewek sia si Buyut Ireng anu bakal merenan si lain Sarawing beungeus si lain montong mewek wae sagali Ki guring patut sabeungeut teh Sikeling anu geus modal moal bisa hirup deui sia sanajan maneh lewes cuma tagih oge krok nyada terek sedih nalangsa kumaha atuh pangersan agung ai sasat Sikeling teh kan terus babarengan yang sudah banyak pengalaman yang pahit dan manis menjadikan mapaisan karena perjalanan kehidupanku gali yang Sikeling teh itu pangersan agung mangga kata wae pae suraja da teu tahan atuh sedih pangersan agung anu teu sangka bakal dieu akhirna geuningan kawayang deui kumaha sentak segor jeung puncangna Sikeling kagali meungeus kare sagali kos bawa kita sia lu jadi panasaran ke dewek mah euy naon sababna si Sukesi ngabohong ka dewek majalkeun Sirawing geus modal hasok geruan ku maneh senai tadi isuk-isuk basi Kesi keur ini tepungan si Cica pamajikanna si Dongala si datang ka dieu rek ditarik ku aing naon sababna geus kababodoh ka dewek majalkeun Sirawing geus modal gancang bawa ka diserai semohon nya mangga pangarsan agung aduh ulah bari jeung sasentak kabentak atuh pangarsa janten sok tuh sok teu panuguh bujur ke geuning batu pangarsa sok kasima deui jisim abi mah kayak urang cenah ka dieu atuh nya nyi masuk Kesi pangarsan agung ceungkai harita gura-giru ini rek nyusuran Sukesi Ki Buyut Ireng keambakan ye terus tumplak ka Sukesi sabab keur mahina mah saela ieu boga anggapan Sirawing teh geus eueuh di kieuna ngan saukur kali tinggal ngaran sangeusna ceungkai ini harita Ki Buyut Ireng terus nyarita ditujukeun ka Amarkuk si Mandal Maut Amarkuk coba ku si laing ayeuna tinggali pariksa kayaan bahan-bahan kabutuhan urang sapopoe euy. Nah masih kena cukup loba atawa geus kurang? Mun geus kurang mangka kudu diupayakeun sakabeh paguron-paguron patalukan urang sina daratang marawa upeti euy. Hasok laksanakeun perintah dewek Amarkuk. Well, masa daya keula. Meuleukeun kudu henteu berlaku siapa ni keur kepacengeunna semula teh pula pakan geus berkuk siap ngalaksanakeun tugas di Pangarsan Agung wew hasok beungeus mantok itu Amarkuk medal sila terus ini Ki Buyut Ireng neuteup ka Manggali bantus nyarita ku dewek geus bisa kabaca kali
nu tadi dicaritakeun ku si Laing aya keneh anu disebutkeun ayeuna urang kali paduduaan jadi Ilaing ge ngomong bisa bebas euy aya keneh anu disebutkeun ku si Laing dari maksud pangarsan agung teh kangaranan paduduaan kieu mah si Laing teu kudu make jeung ngomong pangersaan agung sarupa sadegali goblok biasa-biasa we kudu ngarti si Laing oge oh nya kaharti atuh ari kitu mah bah jadi maksud abah teh aya disebutkeun ku gali kumaha gitu bah dewe ke ngarti sagali tadi lantaran aya sisengka jeung sabarku jadi Ilaing teu nyaritakeun anu sakumplitna ngeunaan kejadian di puncak Pasir Balagan coba inget-inget ku Ilaing naon anu dicaritakeun ka dewe gali Manggali kerung bari ngahulang saterusna Manggali jadi inget bagian anu diliwat dari caritakeun teh nyaeta ngeunaan tindakan Manggali anu ngabejaan ka si Rawing ngeunaan riwayatna si Keling oh nya bener menjadikan inget eta mah bah terus terang bakatku amak jeung jadi hate sekaligus sayang ngagoncakeun jiwa jeung ngahancurkeun hatena si Rawing ugali memang dicaritakeun ka si Rawing bah ngeunaan riwayat hirupna si Keling jadi cinta lama si Rawing teh geus ngabinasakeun anakna sorangan gitu bah bisa katingali ugali ge si Rawing langsung ngudupruk nyuuh sanggeus dibere nyaho mun si Keling teh anak manehna hancur hatena goncang tah jiwana si Rawing teh bah dah eta anu hayang didenge ku dewe tegali euy kuayana eta kajadian sageusna si Rawing nyaho si Keling teh secara teu langsung binasa ku manehna eta hartina si Rawing sarua jeung geus modaran anakna sorangan si Rawing bisa dipastikeun bakal gering nangtung ngalang layung ditutur-tutur kurasa kaluhung anu tebangi tungtung jiwa si Rawing bakal terus kasiksa gari euy sabab geus ngabinasakeun anakna sorangan suka jeung sugem makan hati dewe teh oge gari euy cerdas jeung encer tautak si Laing euy Ki Buyut irang dinang ngurus jeung ngasuh sarta ngagedekeun si Keling memang lain di dasaran ku rasa kanyaan. Tapi tujuan anu utamana mah memang hayang balas dendam ka si Rawing musuh satru kabuyutanana. Jadi mun dina akhirna si Keling nepikeun ka ajal binasa ku si Rawing, pikeun Ki Buyut irang mah henteu matak ngajadikeun sedih hatena. Balah jadi ngarasa suka jeung bagja hatena. Sabab sanggeusna dijelaskeun ku Manggali ngeunaan riwayat si Keling, mangka bisa dipastikan si Rawing bakal terus jadi goncang jiwana, jadi gering pikirna. Manggali netep Ki Buyut irang bae terus nyarita. Memang geus kabayang ku gari oge bah. Si Rawing bisa dipastikan bakal terus lang-lang ling-ling siga anu sinting Pak. Kangarana mainna secara teu langsung geus maihan si Keling anakna sorangan Pak. Bener cek abah tadi. Si Rawing teh bakal terus ditutur-tutur ku rasa kaduhung. Rajin teh panggih jeung anakna anu dipaling. Keur orok kalah katarung patutunggulan jeung manehna. Nepikeun ka tiga berusaha kana jero-jurang. Menjadikan sungguh menyakitkan eta mah bah. Ai, kayak ayeuna deui ye nyebut ai. Poe-poe kamari mah bah. Gali teh masih terpukul dengan ajalnya si Keling bah. Katarima kudu beki kali euy. Pengabdian si Laing dina marengan jeung babaturan si Keling sok sanajan akhirna naon nu diharapkeun teh henteu bisa laksana jadi kanyataan. Jadi si Laing geus mentok ka mana-mana deui gali. Beungeus di dieu we jeung dewek euy. Si Laing kudu milu nyaksian jenengna dewek jadi raja Jawara.
ngawasan dunia kajawaraan kali euy. Gitu tak kali. Ya ari kali masuk keadaan bagja we bah. Malah kali boga keyakinan apa yang Abah cita-citakan menjadikan menguasai dunia persilatan teh bakal jadi kenyataan gitu bah. Sampai lama sekali yang diharapkan menguasai dunia persilatan teh gitu bah. Tapi untuk laksana gini kan bakal menjadikannya ku Abah gini kan. Ya karena Abah geus menguasai dunia persilatan mah kali juga bisa apa meliangan untuk pamajikanan gitu bah. Jadi sila itu hayang gablek pamajikan dari ya atuh Abah. Atuh kunaon kali punya julukan kali surali si jago kalacis kalau tidak punya batur hidup mah gitu Abah. Urusan gampang atuh kitu patut bagali euy. Kali tinggal teangan ku si lain. Anu mana awewena nu dipikayang ku si lain rek awewe urang Banjar Gulung atawa nu aya di Lemur Sejen. Kali bebejo we ka dewek, mangga ku dewek bakal dipenta ka kolotna. Terus dikawinkeun ka si lain kali. Ubah satuju. Naon hese na urusan kitu patut bagali euy. Tapi maksud gali mah ulah ku cara memaksa gitu bah. Supaya lebih tingtrim kali menang gitu bah. Memaksa kumaha maksud si lain teh gali? Ya nya gali sok ngabejan ka Abah gitu Abah. Itu tuh bah anu dipikajang ku gali teh terus langsung Abah dipenta ka kolotna gitu. Atuh itu mah sarojeng maksa bah. Sebab belum tentu jenisnya menjadikan bogoh atau sukakan ka gali gitu. Jadi maksud gali mah biarkanlah lah gali menjadikan bebas memilih sekaligus menghadeuketan awewe dan kolotnya gitu Abah. Sedangkan apa itu tumbuh perasaan suka dan menghajinang ka gali gitu bah, like to like gitu tah. Jadi dalam melaksanakan kahayang gali itu harap Abah tidaklah keberatan. Saupamana ku gali disebutkan Abah teh guru nagali gitu bah. Da gali itu adalah muridnya Ki Buyut Ireng. Gitu tah maksud gali teh bah. Jadi maksud si lain mah ngalah dihargaan ku pihak awewe benernya. Dewek ngarti kana maksud ieu lain kali euy. Ku dewek engke bakal dibejakeun kana sajena. Si mimiti poe ieu si lain diangkat jadi murid dewek. Ucara kitu maka si lain bakal dihargaan ku sakabeh jago patalukan dewek kaasup jago-jago anu ayeuna jadi anak buah dewek kali. Menjadikan syukur suka dan bahagia atuh kitu mah bah. Tah ayeuna anu jadi bahan pertanyaan teh ya bah kan kali mah bah. Naon pertanyaan kumaha maksud si lain teh? Jeung lancing balik atuh nanyakeun teh. Eta Sukesi pamajikan Abah gitu bah. Disusuran cenah ka dieu geuningan. Merhatikeun kana caritaan Abah mah bangun anu ambak geuningan ka Sukesi teh bah. Si Kesi geus kabohongan ka dewek kali euy. Majarkeun si Rawing teh geus modar cenah. Kajadian lama sameme si Kesi dikawin ku dewek. Kieu yeuh jujutan mah kali euy, ari seuing hayang nyaho mah. Ku Ki Buyut Ireng harita terus dicaritakeun secara singkat ngeunaan kejadian dina waktu anu katuka. Sukesi geus berdaya si Rawing di baruan minum racun ramuan Ki Buyut Ireng teh. Anu dina waktu harita mah Sunjana oge masih kena aya di kieuna babarengan jeung Sukesi. Geus cukup bari kateranganana Ki Buyut Ireng mungkas caritanana. Tah kitu jujutanna mah gali euy. Lantaran si Jana geus modal, nya si Kesi dikawin ku dewek. Cul we si leuning mah ku dewek diantapkeun di alas wangker. Anu matak dewek hayang nahlek ka si Kesi. Naon sababna ngabohongan ka dewek tas koplok teh.